rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deui jadi randa. Ieu nu hareudang teuing aya naon nya senang rezeki bloknya. Hareudang asal panas awat teh. Kuki kieu rumah tangga teh. Sih nyokot. Paling kita nyokot encu, bener. Susulan ku aing tah. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan, terus sinar sirek ngilu moal. Dapur mana barala kieu, ararampun, budak mending sasapu acan. Budak teh. Ih. Sudah kayak 10 tahun ya tetep sapu lah. Bentar lah ieu. Parawan 10 pan meureunan. Ibu di acan geus sapu. Tuh, mana budak teh. Cenah bisa ditukerkeun jeung ciki mah ditukerkeun ku aing budak teh. Lumayan meureun seubeuh. Ngejo, ya tangan beneran suruh ngejo, bapak nak ngedahar, buruan dah. Enggak. Orang budak kata tuh di mana? Di mana? Di kamar mandi. Kernaon di kamar mandi. Udah cebokan. Geus gede mending yang dicebokan. Cebok sorangan. Buru. Ih, budak teh. Termodal nih. Buru isangan. Modal wae, emang mana daang modal bisa modal. Daang ge henteu geus 2 bulan mana teh meureun teu dahar. Teu biasa ge eueuh. Udah teh gede-gede hari dicebokan wae. Buru cebokan. Gerah hidang mana teh atuh. Aduh ha. Da ayo baju mie basuh teh. Anyar pan ieu teh ah. Nang meuli kamari. Teu tukang kiririt. Aduh, mana seungit bini mana ih. Gimana teh ngalebel teh. Ari mana teh mah ngadahar naon, ngadahar cucurut, lain nih bau ieu. Udah cucurut mana mah di daangan. Geus, bro. Oke, caranana. Elah. Era atuh. Ayo. Bukan deui bisa ya. Aya wak asup lumayan ke nyogot bool meureun modal teh. Maneh teh gede-gede, geus gede, maneh teh geus gede, lamun cebok teh bisa ku sorangan, geura mikir. Pasti bisa. Ereh ku itu maneh mah anakna cemimin. Banyak nama hidang, modal di jarian. Neneng. Heeh. Ih, jangan bandar gitu. Depan mainan mah teh kudu dicebokan. Ipan sing teu dicebokan ge paneh tambeun eta nabolna. Kunaon boolna? Masih buduk. Gede-gede teh mani hidang-hidang. Maneh pasti hayang daang ayeuna meureunan. Eueuh deungeuna daang. Yang dang. Kumaha tuh jeung dangna? Makana eta maneh teh coba eueuh deungeuna. Makana ulah sok dipodol-podolkeun wae geus we teundeun abe teu daang-daang. Maneh mah dipodol-podolkeun wae teundeun we di jero beuteung. Enak eueuh deungeuna rek kumaha maneh hayo. Nangan deungeuna pokona mah mi mah teu nyaho tahu. Pada mah kudu aya deungeuna poe ieu. Jeung naon wae ge. Da minyak mah aya tuh 2 gentong. Atur namanya dengan sengunya. Heeh, buru. Cicing di dia. Oh, maka mana ya yang waka Arab ya atuh. Udah. Pararanas. Aduh, pararanas. Mau masak kujawi lempang. Aduh. Pararanas. Nyai. Woi, udah kemana? Rekam mana? Kemana rekam mana? Yang dengan sangu. Yang dengan sangu. Buka beneran. Yang
Beceknya sarua, kekerangan dengan sangu. Ayo tuh bareng. Ayo kita jenguk sih yuk. Kemana? Ayo kamar orang nyangan. Ayo, nyangan sih yuk. Gini. Tadi itu Ayo. Emang ai mie mana? Tengejo apa? Kadang dengan sangu. Oh, bukan yang. Tuh ledat boga emak teh. Ya, Tuh nah tuh. Cik ada boga dengan sangu nyanyi. lain. Dah. Saya di mana dah? Oh, bener saya dong lagi. Yuk. Kebenaran ayat undang. Mana? Nyai. Tadi kan kerenangan dengan sangunya kita mamane kan? Ayat undang. Orang cokot teh. Wah, lupa banget sih induknya. Biayanya? Oh, tenang wae dibere. Kebenaran dong ngeloba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lumayan nih jeung saminggu. Ieu ece. Iya ece. Pinter. Iya sakolana pinter banget sih nyai teh. Iya tah kitu. Tah eta berekeun ka emak nya mah hiduan ge heuh. Ini sapoteun. Lumayan bagi endong. Ya geus ana mah deung sanggus aya, bawa balik kan. Berekeun ka emak teh diolahkeun heuh. Alhamdulillah, menang banyak. Kajian anak Sinarsi mah hiji wae bongong. Itu budak kulila. Oh, wae, pun berenang biki sore wae teh meunang mejeunang ngejo. Nek. Kurang dong. Nek. Turu. Naon maneh teh? Ya menang dog. Dog di mana? Ikan ayam lah. Hayam saha ari maneh? Nyao. Sok bisul malik dog mah. Daek bisul dina tarang maneh. Kajeun mah. Asal sebarang. Mana dogna Bang hiji? Oh, itu jemumun. Genep. Tuh ari maneh daek wae dibohongan. Di mana dog bisa atuh maneh? Nyao tuh gue yang itu. Maneh sok nyeun ayo masalah. Buat atuh asup olahkeun. Iya. Bisa carikan ku nu boga. Ada nu meureungan. Negara si Ici, aing teka bagian. Aing mini parebut di ditu. Dia teka bagian acan, bagian saeutik. Oh. Aing hayang we jeung parang ban. Paraban heula. Kut, ho, Hai main ke mana? Hah? Dong nah. Ini kan? Eueuh. Mencoba-coba berani ya jelema maling hayam aing jeung endog. Teu nyaho mageni lah kos kumaha. Saha anu malingna? Paling guys. Alhamdulillah, ini menang endog loba banget. Anak Sinarsi memang halal, memang bolon sarokat mana? Ya Allah, menang banget.